Sampurasun pamirsa YouTube. Hai guys, pendak deui sareng sim kuring Kang Dini Gaclik dina acara Warta Jati Sunda. Jati Sunda jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Mangrupikeun hiji program acara anu ngamumule, anu mulasara, anu miara seni jeung budaya Sunda ti karuhun urang kanggo enteng kapayun hayu urang jaga babarengan lamun lain kurang bade usaha deui tah. Danget ayeuna pamirsa kantos ngadangu tingkepan atanapi nuju bulanan. Heuh dede pastilah aya nu hilapnya tak kumaha kitu. Hayu ayeuna mah urang sami-sami tepangan sareng narasumber urang Abah Cecep Chandra Nugraha alias Dadung Awu alias Om Bum Bum anu urang ngaguar naon rupi nu dimaksud sareng tingkeban. Yuk sampurasun Om Bum Bum. Rampes kumaha Kang Deni sehat? Alhamdulillah pangestu Ih, atuh. syukur Sawalerna kumaha ieu? Alhamdulillah jag-jag waringkas. Alhamdulillah Den. Mohon. Ai tingkeban teh naon, Kieu urang ngadongengkeun masalah tingkeban, Mohon. urang pedar, naon tingkeban, simkuring sejenna nepangkeun heula. Mangga. Mohon. Nepangkeun ka pamirsa YouTube simkuring nu katelah mah pun Dadung Awu. Atanapi ari aslina mah gubrak ke alam dunya kapungkur di pasian jenengan teh pun biang sareng Bapak Cecep Chandra Nugraha. Alhamdulillah karasan dina danget ieu simkuring mansen tugas salaku pupuhu di Karasen Dadung Awu. Di mana? Cibogo. Wow. Pada suka pada asih Cibogo. Oh, Subang. Wah, atur nuhun pupuhu. Aduh. Alhamdulillah periode sakedik di Pedar Karasen teh tina kecap dasarna Karesian. Karasen kecapna Karesian. Resi ngandung hartos guru. Aya Rama, Resi, Ratu. Nah, Resi teh guru. Jadi Karasen teh paguron. Tempat guru. Aduh, berarti ya Tuh. luar biasa tuh ya Om Bum Bum terus janten Resi, Ratu, oke Rama atuh aya teh. Posisi simkuring mah salaku Resi. Oh. Salaku guru. Ngajarkeun seni budaya. Leres. Utamina seni budaya Sunda anu kabeh dieunakeun kapapalerkeun pamirtu. Tah mugia ngalangkungan acara ieu, acara tingkeban dina dinten ieu anu kaleresan baris dilumangsukeun di wewengkon museum Bumi Pakarang Sasuhunan. Bumi Pakarang Sasuhunan ngajantenkeun wasilah pikeun urang sadaya supados langkung deheus, langkung deukeut, langkung awanoh, akrab sareng nu namina budaya Sunda. Priugi kawuningakeun rehna tingkeban mangrupikeun acara adat budaya sanes mung saukur Sunda. Di Jawa aya, di Sunda aya, di Batawi ge aya. Oh, geuning. Nu kusim kuning kauninga aya 3 daerah anu mintonkeun atapi midangkeun upacara adat 7 bulan. Upami Jawa tina kecap mitoni teh tina kecap mituni. Oh, 7. Mitoni sami wae. Tina kecap 7. Pitu teh 7. Mitoni atau mituni tingkeban. Nah, ari mitodi mah tadi tina kecap 7. Ari tingkeban mah naon ari tina kecap naon tingkeban? Ari tingkeb teh tungkeb nutup malik mangkuban. Nah, kumargi kan aya katerangan yen dina yuswa nuka genep sasi malik si jabang bayi si utun inji teh 7 sasihna dirayakeun acara tingkeban. Jadi tingkeban teh dina Sunda mah genep
ngalengkah atanapi nincak ka 7 Tujuh sasina. sasina. Tapi kan genep tos genep cacap teh tos malik. Gitu. Pami makna simbolik tina acara tingkeban Om Bumbu. Filosofi tina acara tingkeban ari tingkep teh bahasa Indonesia mun ngaguar tina bahasa Indonesia tingkep itu artinya berbentuk manusia. Oh, pesan moralnya itu apa? Jadi, filosofi. Pada usia ke-7 bulan jabang bayi itu sudah berbentuk manusia yang mana kehadirannya harus kita sambut dengan baik. Bukan hanya disambut dengan baik, tapi oge dibekelan kita bubraga alam dunia teh kan ka salapan medal. Begitu medal ka salapan di salapan sasihna bagiakeun kunaon? Ku harta harti. Oh, harta harti. Iya. Oh. Harta mah memang ku kakayaan tapi naon teh kagaduh di buramana harti nyaeta ilmu pangaweruh. Jadi dibekelan ku harta harti. Berarti yoga aya harti ya. Oh, aya hartina ieu naon rupi naon teh alat-alat atanapi perlengkapan dina acara 7 bulanan atau bintang kebanda aya hartina. Anu kahiji naon heula yeun kahiji? Anu kahiji urang pedar dina endog. Hari endog. Simbolna teh bibit. Bibit. Ya. Da ari urang Sunda mah geuningan sirip simbul. Urip teh den nya. Urip teh huripan teh ku hayam. Oh iya bener ku hayam. Hayam. Jadi dilambangkeunna ku endog teh bibit. Supaya jadi hayam. Nah, gitu. Lajeng itu aya ieu naon ye buat di gambaran saya. Iya nu di gambaran teh cengkir. Nah, tapi kade kalapa ieu mah tuh. Den. Kalapa gading, kalapa murah. Den disebutna cengkir atanapi cek bahasa Jawa nama degan. Nya dewegan. Degan bahasa Jawana. Bahasa Sundana dawegan. Cengkir. Artiosna ieu teh degan atanapi cengkir. Degan teh tina adegan. Jadi tadi tos jadi adegan dina patuangan ngadeg degan ya dawegan nyambung banyak jadi nganeg adegan dawegan degan gitu simbolna naon ieu? Simbol tah Di gambaran segala? Di gambaran ieu teh gambar pameget, ieu gambar pameget pawayangan pameget. Ieu teh gambarna Kamajaya. Hartosna pendak yen. Kumargi ieu kaleresan anu bade ngalahirkeun tos kapendak da di USG zaman ayeuna mah. Zaman kamajuan tuh Den. Zaman now. Zaman milenia. Tos kapendak. Ternyata geuningan si Utuning ieu teh pameget. Leres Di gambaran we Kamajaya. Tapi kala ieu aya nu teh uninga kalebet sim kirung sim kuring Kamajaya teh saha? Kamajaya teh Den salah sawios gambaran di pawayangan nggambarkeun pameget anu lalaki langit lalanang jagat kasep ngalempereng koneng abdi eta mah abdi pisan hai punten pamirtu bilih fitnah ya bilih janten fitnah punten bilih janten fitnah abdi nu jadi omongkeun ieu Bumbu pajat teh digibah cenah digibah fitnah Den lajeng biasa nama duanya dua di gambar teh poin kan tasan apa aya Dewi Rati Dewi Rati aya Kamajaya papasangan Dewi Rati turun surga Kamajaya turun surga Om Bumbu turun bero
Tong sok dipija-pija turun Denny. Bahasa majarkeun cek pamirtu da cenah itu cenah Kang Bumbum taunna mun sagede Kalapa. Padahal emang kalapa. Padahal memang kalapa dilabeutkeun kana samping sarung. Terus inget mama bedog sagala. Heula Den, kalem Den. Tong wakana budak bedog sih majarkeun urang teh kudu kadek. Tah. Engke upami ieu Tos cengkir tos dilungsurkeun tina lebet raksukan tina lebet samping jadi dilungsurkeun begitu ngabolojo keluar disanggap dihanap ku bapana teh ya disanggap keluarkeun ku bapana disanggap ku bapana lamun teu kasanggap kudu kasanggap deh pan lungsur langsar lungsur langsar jadi murang kali teh kudu disanggap begitu borojol teh oat tah si cengkir ieu si daogan ieu teh dibelah dibelah lamun meulahna tuntas nyangigir nyangengeng awewe cenah bakal awewe budak mah teh malaweh gitunya tapi lamun di tengah-tengah lalaki cenah teh lambangna teh gitu simbolikna eta lambang heula kan can apa teh ya kebean geus apa jadi kamajaya jadi bade miring bade di tengah asa mewah da pamagat aya nama restoran Kamajaya kan sosok pribadi lalaki anu tadi disebutkeun lalaki lalanang jagat lalaki langit lalanang jagat tapi nah awet make samping Denny aya 7 pemirsa aya 7 samping di samping di samping aya kalapa aya bedog aya oge samping sarung atau tapi ceuk bahasa Jawa mah jarik ceuk bahasa Sunda mah samping kebat tah kunaon bet samping kebat nah bet samping kebat marah kebat si budak teh lahir sakebat liwat kebat liwat ulah cepat bahasa ieu teh nya ayeuna teh mah ulah sungsang eta itu ulah dibikeun ka naon teh disesa sing mulus rahayu berberasa lama dunya jeung akhirat amin samping teh aya 7 di dieu 7 ngalambangkeun poe teh aya 7 poe teh 7 bulan dieu nuju 7 bulan poe nuju 7 jangkep poe 7 bulan 7 samping 7 bener pisahnya jeronya ngan aya anehna beda antara Sunda jeung Jawa di Jawa mah kowi makekeun samping teh ye nya di samping engke saat disiram komi di Sunda mah kan barengkeun nya bareng sut juga deh bareng gede kieu samping lungsur eta di etakeun disiraman ganti samping deui siraman deui kudu sajen terus ganti nudukeun ka 7 itu digentos kanggo 7 kali ketika di ngungkut saya kembang ucur gentos nah gitu tah upami di Jawa beda Jawa jeung Sunda Jawa hari di Jawa mah saatos dibakar terus siraman terus batuk-batuk berarti botak mun batuk-batuk botak pemirsa teu percaya urang buka ulah Den ulah aja bukan butak isin Denny aisin nah itu dua ganti jadi obat pemirsa punten ieu ulah janten mamala kumargi ieu tongtonan kudu jadi tungtunan ulah jadi ejekan ya ajakan sih ulah jadi ejekan dia mengejek sih sarenya mah tuh body shaming body shaming tanya orang aja kan tah upami di Jawa bedana Sunda jeung Jawa aya samping bodas tina ieu punten nya tina boe kain kapan maksana bangkeun kala suci bersihna eta paniatan gaduh ngurang kali teh niat teh suci bersih jika tadi nu dibuka kan sanes tina enak jadi anak pada memang tujuanna suci bersih jika nu dibuka nu bersih pisan abdi pat brai
Silomen. Mana sih atuh Deni anu kitu. Lenang. Tak ngomong gitu nganti sanggup abdi. Tapi dengan bukan lenang. Tuh sanggup. Terus sanggup nyebut lenang abdi. Nah, Oh gitu. terus di dia aya kenteng nu dipotong-potong, dibentuk. Simbol tina Kita rezeki. oh Rezeki mugia murang kali. Oh. Kayak anu digubrageun teh Muhun. mawa rezeki. lurus Di bekalan harta-harti ku ibu ramana, di milarian rezeki anjeunna. aduh bener jero pisan. Jadi kesimpulanna tina tingkeban. Kesimpulanna tina tingkeban nyaeta acara adat panganten Sunda anu tos ngagaduhan murang kali dibagiakeun kudu malih mah dibuka acara teh ku acara Pengajian. pangaosan ngaji babarengan nu dibacakeun naon suratna dina Al-Qur'an sok dicanak surat Yusuf Saran surat Maryam. mohon Surat Luqman oge kadang-kadang. ya janten surat Yusuf pada pameget Kasep. ganteng Jika Nabi pada- Yusuf. jika Nabi Yusuf terus surat Maryam Iya. supados suami istri gelis terus istri sajati ulah janten istri japati komo jadi istri padati mah. Capek atuh kedah ka sawah sagala. Hari istri japati teu kaon dikelepek ku lalaki nyampeurkeun. Ari istri padati teu kaop nempo lalaki nu loba hartana nyampeurkeun. Oh. Kedah jadi istri Istri sajati. Sajatina istri. Oh. Gitu. Pamirtu jero pisan euyeup sareng luar biasa. Can jero. Oh, can jero. Can jero. Lihat kan. Lihat kan can ngali sumur, mun geus ngali sumur jero eta. Lihat kan pamirtu. Bapak teh sok fitnah sih Deninya. Tah, Billy di antawis pamirtu Baraya Sunda Salam Dunya nomor yogikeun MC pembawa acara protokoler non prokocot kanggo nanti ngaranna teh Pro kol. prokosoy Pro diulihan. pro Kol. prokolor ya pokoknya mah eta we janten tiasa ngubungi ke Om Bumbum ke aya nomorna di seratnya di layar pemirsanya rupina ti langsung ti lokasi di Jalan Pirus Galuh 5 Sim Kuring Kang Deni Gaclik ngalaporkeun kanggo Warta Jati Sunda. Om hapunten ieu mung aya duha ieu teh. Kanggo biasa. Mohon ya, mohon atur nuhun bisa. Ieu tukuran jeung ieu maksudna. Kertas mungkul Deni. Aduh, Abdi angkat heula nya. Pamer Mangga tuh. atur nuhun. punten abdi mah tara ngemutan amplop tara. Dari amplop mah sanes emutaneun Sim Kuring, emutaneun nu gaduh maksad. Heureuy harnium ieu mah kertas nya permios.